ngaturkenun nami abdi Desta Septria Sawahyuni ti kelas 10 MPLB 3. Di dieu abdi bade nyaritakeun ngeunaan dongeng Sangkuriang. Dayang Sumbi harita kawin jeung anjing nu ngaranna Tumang, saurna mah titisan dewa, sarta ngalahirkeun anak nu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang jadi lalaki gagah nu resep ngaburu jeung si Tumang kulantaran amarah manehna maehan Tumang jeung nunda hatena ka indungna. Dayang Sumbi ambek nepi ngalungkeun mutu kana mastaka Sangkuriang. Dayang Sumbi ngusir Sangkuriang ti imahna. Ti saprak eta Sangkuriang balik deui ka imahna disangkana Dayang Sumbi teh tos pupus, tapi Dayang Sumbi sabarana mah can pupus Dayang Sumbi. Sangkuriang ngalamar Dayang Sumbi tanpa apa yen eta teh indungna. Antukna Dayang Sumbi ngadekeun 2 syarat teu mungkin, nyaeta ngabendung Cai Citarum jeung nyieun parahu jang berlayar. Sangkuriang meberes, tapi Dayang Sumbi ngaganggu ku cara nganyahokeun para guriang sina lulumpatan. Antukna parahu ditajong sarta ngabentuk gunung tangkuban parahu.